Manyangkeun hirup teh nepi ka turu blimun ditiiran dijieun kecerek. Unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. Mobil butut buatan baheula. Menang duit. Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. Da puguh kasiniran da mobilna butut. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, bangkong sapintrong, lele ngajeng jehe, karecek marmot, teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem, ngajengkang. Ai bibi manen, bibi ieu mah pangalaman bibi. Kumaha bibi? Pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung Dikawit tah. leres ieu mah sejarah bibi Sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen geletuk bapak pupus. bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan indung bapak teh Dia keueuh ragap daya teh. lieu eueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa Hirup ku panyukup gede ku pamere. hirup ku panyukup gede ku pamere Indung bapak teh. dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot Diningalkeun dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah. yatim piatu nunggul pinang bibi teh Daya lieu kawatir. ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng Nya biasa nyen kecerek. manyangkeun hirup teh nepi ka turu blimun ditiiran dijieun kecerek unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula Menang duit. lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut Bisa jadi. balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong Yeay. Nepira ku tukang ojek. teuing da mamawa arit keur ngarit meureun Teuing mun kitu. iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge Nasib bibi mah. umur 15 tahun sapeting teh kulimaan Aya kana iya untung teu sae keuyeupun malah beh dieunakeun mah beki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumaha ayeuna teh. tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana Paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae. nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah Ulah. keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW Bener sesemet bibi we. Yang boga rezeki di situ. hayang boga rejeki Bener sesemet bibi we. Yang boga rezeki di situ. hayang boga rejeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis Duduh teuing. hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta basanes HP atuh tape gitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arabia teh? boga dulungan teh guru SD Kasep. garwana teteh Can gaduh putra. anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah Anolekat. Ngahaja jika anolekat.
Tarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh dari itu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar. Abri anu Aya eta teh kotor dadakan bibi ku bibi teh dempel. Bari jeung bolek lak ping-ping kemana karep. sangeunahna Si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget. cacan angkat Meureun kabita nempo ping-ping bibi. polo beri Yo gabrung teh ti tukang ngebekem atuh. dipangku Bibi dipangku dibawa ke tempat tidur. polo Bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok. Jempe. Dirang sadan tah baju bibi tak kudunungan pameget. Lain mun urang enta tulu ngajarit. Nah, ka atuh lain menta tulung ngajerit. Menta tulung ka saha di lemur batur. Dawuh nu wawuh nu wawu Ngajarit. ngajerit oge kalah beak tanaga. Meni jempe we da puguh genah ongkoh. paingan Ceuk bibi oge heuh. isukna kalah nawaran Tuh. deui Isukna ditawaran deui we ku bibi teh. ada perkosa deui Apa urut cingiri. ongko pamerena gede kamanana Berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab. Inget wae nepi ka ayeuna teh Neng. sarua jeung si Dedi Agil Marukana. Nah, Naon bibi? jelema jangkung gede maklum. Bulu dada teh pinuh atuh. kuat keremet Awas make helm godeg teh ka dieu tah. Tuh. Kaplok. Bobogaanana wah suka si Benjang spektakuler. sama si Benjang we nyakitin apanya Jeung eta gerakanana Neng teu sangka urang Arab. Gerakan kumaha? Anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, Karecek marmok. bangkong sapintrong, Karecek marmok. lele ngajeng jehe, karecek marmot, teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem, ngajengkang tak kitu mah. kerenyem di lembih Marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo, waduh Neng. Ngaburileng. Nah, bibi menyenaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman. pengalaman nu ka Nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang, hayang senang hayang boga rezeki, tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bager wah sabibian sabibieun. Cilaka doraka na bibi mah doa ka Pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam. Rumaos hirup teh ngancrut. Eueuh da dasar agama tak Neng mah aya. benar polos pisan di sini tadi nama Disebut oge bibi mah sampah masyarakat. Yeuh ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih. reka pasar tuh teh Sedih singara rewos. Eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna da nya kitu meureun apal kana kalakuan bibi. nyebut oke gini Ai ngaliwat bibi teh moro kana cing kana ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat. Nyebutna oge hamur kanyut. Da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi. Apa uninga Neng Bandar Doma Dayat. kita kesan ibi teh Ah mimiti diperkosa teh ku eta. pangminengna we teh tama sok di beja-beja di Eta kasalaki batur di situ mah. Marukana. Aduh, ampun deui bibi. Ulah ka sorang ku nen manen. Ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah. Naudzubillah summa naudzubillah Neng. Kade Neng keuneh ku bibi cilaka dorakana mah Neng mah entong. Kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha. saroleha
atuh ka ABG lalaki nantong make jeung merkosa hayang makawin heula we lah era bisi abus kana buser nya bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset kayak buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah domba saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mak neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kade sing hati-hati kade bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh diantarana tadi si koneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga larang tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kungsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuy ka bibi kungsi ngaraos obat teuing teu pira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh ditukeran ku lauk eta mah lauk nukeran nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bager ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani